Kamari ka pernah janji wae geun pantai tepat buktina ninganan. Eta ge. Ngan hampura we urang teh sama ieu gitu. Bukan mana boga naon diimakeun bae lah ku barang oge urang mah. Urang mah ka bisa boga tempo istilahna ka maneh. 1 juta ka aing. Geus sababaraha bulan can mayar wae pan aing ge perlu sarua. Da ceuk pamajikanna mah aya di kebon sama ieu kebonna mah beureun ieu kebon suuk mah da di kebon suuk lewati ieu. Nah ka mana si Kehead Agusna atuh moal kitu disaung. Bos. Bos. Sara-sara si kakek euy. Bang rek nagih ka aing euy. Wes angel. Angel. Ya, bos. Bos. Bisa salah tapi hei, sia teh teu ecreg deui, kalah nongeng sia teh. Hutang ka aing bayar sia sila. Utang naon teh kek? Hutang naon geus teu ingat maneh mah. Utang naon? Hutang 1 juta teh ya, janji maneh 2 minggu, ayeuna geus bulan. Ayeuna boro-boro keur mayar hutang rek naoge pan nganggur. Nah, tuh nganggur-nganggur kan nongeng di saungna mah rek bisa keur mayar hutang geus Cek tadina urang teh ngahilangkeun otak supaya eta kitu longsong. Ngahilangkeun teu baleg sia mah. Hampura we urang boga hutang ka maneh. Da di pencet oge kelamere recet enak ditagih ku maneh. Iraha atuh sok janjikeun. Urang malah ka bisa boga janji, urang. Nu bener. Urang malah ka bisa janji. Janji teh pan kudu tepat meureunana. Nah, heueuh, ti kamari ka pernah janji wae geun pantai tepat buktina ninganan. Eta ge. Ngan hampura we urang teh sama ieu gitu. Bukan mana boga naon diimakeun bae lah ku barang oge urang mah. Urang malah ka bisa boga tempo istilahna ka maneh gitu. Pokona mah aya naon emang boga naon pokona mah jualeun pokona mah. Market daung maneh-maneh kana menagih teh. Mari market daung pokona mah da urang oge perlu gitu. Perlu pan aya urang batan sakieu. Pokona mah berusaha neangan berusaha. Ngaranna ge jelema bari kudu berusaha kan nongeng ge rek kumahaan ngadonongeng. Cek tadina urang teh meh otak meh rada lancar heuli gitu. Kulad gitu mang bejaan mah maksa market daung geuninganan. Memang kudu maksa da itu dipaksa mah moal mayar hutang. Da urang ti mana atuh? Mana wayahna pokona mah isukan pageto. Ada yang calon teh hayang mayar lain. Eta oge lain teh hayang mayar ngan wayahna kudu diusahakeun. Eta bodoh teuing aing rek init Ini kalau rek ini mah teu balik teh arek misalkan duit ini teh. Moal. Ada urang ti mana atuh? Naon anu aya pokona. Aya naon tah kopae teko kopae bawa. Goblok siapa ngarku teu teko nak naon kieu aing teh perlu. Ada mana atuh tuh tinggal itu. Tah merkarung kopae. Ingat teh harita kuat sumujud ka aing perlu duit 1 juta. Eta oge. Ada di mana ayeuna mah di mana? Tah ayeuna maneh ditagih maneh mah galak keneh mana daripada aing nu nanggung. Ada urang meureun dari keneh galak daripada ayeuna ditagih ku maneh. Nya kudu kitu. Gae kemarin teh ngerebek mah sorangan. Aing ngarek ini tah. Tuh nya jelema teh eta mah teu eceurna teh kitu kalakuanna teh sia mah. Iraha tuh iraha. Bener eta mah. Pokona tempo ke pokona ku aing diteang lah sukan ka ibah pokona kudu aya ngajuanangan nu aya pokona mah. Rek saeng butut sugan. Aya eme rek naon rek ayamkeun bae ku aing ditarima daripada sia lapur teu eceureuh teuing aing ngepusing jadi nanti jaba neangan jaba lapur. Ingat ke boga hutang aing oge ka sia. Ada naon kudu dibikeun atuh aing atuh nameureun batan sakieu. Kudu kumaha diusahakeun mah geus ku aing. Terus ka ditu geus ka dieu pan aing teh yang istiar keur mayar hutang ka maneh. Ada di mana atuh? Pakuliahan pan ayeuna mah keur sase teu boga aya nu ngeulikeun. Gegedean nama sia mah teh mayar meureun hayang ngalulucon ka aing cek tadi nama aing mah beunang di kitu moal aing mah nanggung wae nu aya pokona ku aing dicopot. Geus dina waktu batas mah pokona geus dina kan waktu na wae ku aing dicokot ku aing isukan oge. Ai teu mayar wae masuk berusaha lain kan pabegan molor ngajedog di saung naon pajar iskeun diri. Cing bener hirup mah sia teu cara keur nyeumna meuni ka arek babaung ka aing. Teu ecreg sia mah kalakuan teh kos ajuh leutik sia. Mas sia wae kakek aing kalah pusing jeung sia mah. Aing rek mantong kakek